Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang dulur-dulur di mana wae ayana, dulur-dulur utamina urang Sunda. Sampurasun para wargi dulur-dulur wilujeng patepang sareng simkuring dina acara ngawangkong alias nyarita sakumaha kaayaan ayeuna, nyaritana urang Sunda khususna simkuring asli urang Tatar Pasundan, tepatna cindekna nyaeta di wewengkon daerah Pasundan Pajampangan Pakidulan. Dina ngawangkong ieu pokona lamun ceuk bahasa temana teh mah ngawangkong nyaritakeun zaman ayeuna, lamun bahasana barudak teh mah curhatanana. Ngan ieu mah meureunnan ngawangkongkeun eusi hate khususna simkuring. Dina channel ieu khusus ieu mah konten nyarita nganggo bahasa Sunda, bahasa indung saur sesepuh teh mah bahasa Sunda anu teu kahartos ku bahasa Sunda teu sawios. Ieu moal nganggo translate ieu mah khusus we kanggo orang Sunda. Saurna kahartos hatur nuhun. Itu pangapunten. Terasa teu acana dilajeng simkuring bilih cumariosna naon namina teh teu tiasa bahasa Sunda anu sagemlengna atanapi bahasa Sunda anu lemes pisan, hapunten. Da ilaharna geuningan urang Tatar Pajampangan mah sok aya kasar saalit bahasana teh benten sareng kapalih Pangwetanan, Priangan, Cianjur kapalih ditu nya. Para wargi nyaritakeun kaayaan ayeuna. Hayu urang sami-sami mika eling khususna ngelingan kanggo simkuring pribadi oge umumna panginten kanggo anu nongton ieu podcast dina bahasa Sunda ieu khususna dulur-dulur urang Sunda. Channelna nyaeta channel di Paguyuban Yasri Jaman. Naon cenah Paguyuban Yasri Jaman teh? Paguyuban tempat ngariung, riungan nama rupi-rupi itunya sanes urusan urang Sunda wungkul, tapi riungan eta tina mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana gitu. Yasri Jaman tina singkatan Yayasan Trisatria Jampang Manggung Pakidulan. Wargi-wargi sadayana, kaayaan ayeuna lamun saur paripaosna bahasa kasepuhan teh mah sesepuh-sesepuh anu tos ti payun kanggo kiwari aya dibahasakeun istilahna jelema mah loba alias jalma mah loba tapi neangan manusana mah hese. Sabab cindekna manusa nyaeta mana nusia ceuk bahasa Sunda teh mah teu ngagaduhan naon-naon, teu terang naon-naon, istu sagala rupi oge kagungan anu kawasa Gusti anu Maha Suci. Urang teu tiasa istilahna komo-komo
adigung sombong sareng sajabina mah sanes sikapna manusia itu diantarana. Tah kuhalna kitu kaayaan ayeuna sok diilaharkeun, sok digalibkeun, anu salah ge sok dibenerkeun. Tradisi kagaliban anu salah sok jadi dianggap bener padahal masalah. Memang ayeuna teh akhir zaman, tapi urang perlu saling mikaeling sakumaha luluhur-luluhur urang baheula kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Nyata orang Sunda mah siliwangi. Taku hal sakitu teu aya maksa naon-naon, manawi sim kuring sejak babagi mencari teh ngabagikeun ieu konten teh sugan aya manfaatna gitu. Contoh na loba pisan contoh keur alam ayeuna teu maksad naon ngalepatkeun anu sanes atanapi ngalepatkeun batur da sim kuring oge can puguh dina leresna. Tapi lamun prak ayeuna ku urang di Bandunganan nagara urang teh nu sabenerna ceuk ilahana teh mah kaya sakuduna. Da memang bener subur makmur gemah ripah loh jinawi ceuk bahasa Sunda teh mah. Mangga eta mah sesepuh nu langkung uninga tiasa ngajentrekeun bahasa eta mah nya di sim kuring mah lepat. Jadi intina negara urang teh kaya subur makmur gemah ripah loh jinawi. Kakayaan nu aya di alam urang sakitu lobana sakitu poharana. Lamun heug arek syukuran memang urang wajib kudu syukuran. Alhamdulillah sakuduna mah barokah ngan kunaon atuh nu ngeusian ieu alam geus lain anu nyicingan abdi-abdi rakyat oge mungkin mangga urang narilai we ku urang kumaha sih ketak jeung karepna eta anu ayeuna arek anu keur ngajararabat, arek anu keur jadi wakil urang rahayat. Duh ka eta mah mangga we eta mah banungan ku urang sadayana. Rakyat barang keakan sing koceak hiji contoh naik kamari BBM geuning nya. BBM naik koceak rakyat teh. Da nu dilaluhur geunah so teh ai dihanap mah anger we sedengkeun lamun geus naik BBM anu kitu kaasup bahan pokok nya kana biaya produksi oge jadi nambah anu antukna nu akhirna sagala rupa naik ngilu naik kitu wargi-wargi sadayana. Teu katunyang sok sanajan aya kompensasi da anger we ari beres naik mah naik we kabeh. Sedengkeun ari pendapatan nama kitu-kitu keneh malahan mah hararese beleke cicing di kampung mah komo. Oh di kota mah komo leuwih komo meureun nya leuwih komo naon. Jadi sagala rupa dibeli da di kampung oge anger serba
ngabutuhkeun materi alias artos itunya, sedangkan ayeuna masih serba sulit. Ngan mudah-mudahan urang mah masing ditang tayungan ku Gusti Anu Maha Suci, masing dibarokahkeun komo ayeuna sasih Maulid nya alias bulan Mulud keneh. Mudah-mudahan kahibaranku ngagungkeun maulidan lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang masing kabulateran barokahna oge kenging sapaatna jaga. Amin ya Allah ya robbal alamin. Para wargi lamun heg ngawangkongkeun nyontokeun geus loba pisan picontoeunana. Pokona mah geus teu katabeuh we, ieu mah globalna we meureunan ngawangkongkeun eusi hate. Sakumaha urang Sunda mah loba pisan. Ngan bilih teh mah aya mangpaatna ieu. Naon caritaan, mudah-mudahan atuh aya naon aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Sakitu wae ti simkuring mangga bilih kinten-kinten mangpaat bagikeun ieu konten anu ridho anu aya kagalihan manah bilih kersa subscribe kanggo ngadukung ieu channel Paguyuban Yasri Zaman. Hatur nuhun ka sadayana. Sakinten-kinten mangpaat mangga tiasa dibagikeun ka wargi-wargi urang atanapi rerencangan urang sadayana. Sakitu anu kapihatur cag urang tunda heula wangkonganana ngaluarkeun unek-unek eusi hatena. Simkuring hapunten anu kasuhun bilih seueur pondok nyogok panjang nyugak teh mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.